Ija mana Ija? Oh, lo enak di itu suka ke sawah. Sawah. Mohon kelihatan sawah lain gitu ya. Nya, dah terpapangi jeung si Ujang mah. Ih, sekolah lagi dah ada menyusuhan. Mereka sawah cenah mah. Tuh gini pun lagi luhur we di dinya. Ari anu gimana Ija? Eta dia. Kira tuang atuh mumpung harandeut. Ngadegan budak sekalian deui. Aya suri tadi nganterkeun hecak. Aya, ari piraha atuh diangkutna eta kare teh. Minggu harus sugan. Kemana tuh budak teh? Bayaki can balik. Geus mingguna ari ulin teh parat-parat nepi ka burit. Ujuk, kapan jeung ulin? Entah mbi pepanggih di sekolahan doang. Nak pepanggih jenjang udin teh. Mustanya mah tadi kita asa ningali dah kagirangkeun Kagirangkeun ka mana, Mas? kadi itu mapai sisi Cisalak bi Ka mana cenah? duka dan ningali kita terlihat Wayak kumaha eta teh? dan Cilohon Tahu baturanna? sareng si Oib dah duaan Sareng si Oib cenah akang. Pantes atuh jeung budak gede mah. Terus kan atuh ka dinya, geus balik can si Oibna. Ayo datang teh. seakan mau kemana ketemu teh Ih, kudu teh nyaho bejana si Ujang barengan ini jeung manehna. malah tuh si etana dan sareng kita ngomongin apa Oh nya tuh, semuanya teh. Oh, masa nanti di jalan aja. Ada sepisan masalah saya kantorkan oke wayak ini bokana can jebok. Kemarin si Emen teh. Ada wae ingat kana ngampian ayam-ayam macan. Ih, jauh si Ujangnya. Ari kitu teh jamudin teh aya deui. Kita ambil di poin kena. Pantasan di si Oib mah. Itu kan sangat itu mah. Ya, tenaga maju. Kenapa, Kang? Aya teh si Ujangna. Awas ya kita balik. Ih, tong diantep atuh bisi kuna naon, sakieu teh geus arek magrib. Rek sholat lah. Iya, sedapkan baterai. Hawa nih teu make sarung jeung kokok. Kotor bil labu di jalan. Tuh eta baterai jeung naon? Ih, sok aya wae kan rek neangan budak. Rek naon-naon, budak mah geus datang. Datang, bae kumaha? Kakarap jul. Tos di mana cenah? Kolot mah neangan weh. Di hulu dayeuh. Di Hulu Daya. Astagfirullah. Naik naonan ke Hulu Daya jauhanan ka ditu. Ngawora ulin teh kak gajuring. Ya dengikeun ulah di ulin ka Hulu Daya celaka. Gajurik eta teh kumaha mun budak mau. Mane mah lompatan laun dan ku si Oib kencang. Dan tadi udah gak mau abah cek OIB ada berang mah kalau teh harare es mohon eta teh mak Indungna tenembal, leos bae ka dapur, keheul hayang ngageledeg teu kaur. Nu rek digeleunkeun pok deui, nyaritakeun ka resep di pangulinan. Da teu wae, sigana teh teu ngarasa boga dosa, sakitu teh magrib kakarak datang. Abong-abong budak Ulah di ulin jeung budak gede sok diajak jauh di dieu we ulin mah jeung saleh deket di dieu. seur jurigna bah Loba. garalak jurigna teh Puguh we sang yang jelong putih mah ari manggi budak bangor teh sok diteureuy. gening tadi mah henteu nya da ujang mah henteu bangornya bah arina tadi gening eta teh naon bah rajana nya Sang yang jelong putih tah muhun rajana nya eta teh bah nya wae pagaweana teh lamun aya budak bangor lalau ka dinya ditewak ku balatna tuluy dibikeun welweh disamulkeun sieun nya bah nya mata kula bangor. nya bah dongengkeun bah sang yang teh naon Engke dewe ayeuna mah geus peuting geura mandi ka ditu geura dahar. tara aya jurig pan bah di tampian Ih tara aya di tampian mah di ditu jurig mah
di Hulu Daya jika di itu diantarkan ke emak. Jika tuh buru diantarkan ke emak, yuk kita mandi. Ya, Mak. Oi, dagoan. Udah itu nyamper. Kayla, ini aku udah pulang nyampe. Kurang ulin di jam. Ulin ke mana? Teuing ka lapang heula. Yuk. Oi, ke mana? Arek ulin tapi bingung arek ulin naon. Halo, cewek. Kalau kenaon? Limus, rasanya saya di ditu sambarana mawa dina saku. Ini bungkusan, buka geura ilikan. Gini teu make tarasi. Naon ka hanyir-hanyir make tarasi ngalolo cuma teh make tarasi, make nage gula, cabe jeung uyah, geus we. Emang ngalimusnya di mana, Yib? Di mamang ayo. Mau dicarekan ke Bang Cina? Moang geus nyarita pan. Gaya di alas salah dituar. Yang geus ayo. Ayo. Bisa kanalan cara bareto di Trodoma mapai kena leungeun kena kelek ini getek. Teu ngegel, Yib. Itu ada kaburu katepak aku karunyun kena betung perang serebet we nu bala. Beja nama lamun kadang ngegel teh secara langsung dilototkeun arisan kadang suara gugur mah bener eta teh. Bener jika nama di oteng jeung aleh geura nyokot limus nu ngarerak keneh abeh lalembut kuring arek ngalembutkeun lah sambaranana. Bikin sikina asupkeun sebelah-sebelah. Kuring nu ngasana sakedeung deui kurang lembut. Geunah cigana euy. Ngawa dauna, jangan wadahanana. Gue tadi ku si Ujang. Ya udah Yib. Asa-asa pisan udin murangkel teh, harus nempok ka handap, teruh weh tuur ngadek-dek, dan palengen ngesang, bawaning kulewang. Rek turun deui, daerah ku batur. Purangkel weh maksakeun lalaunan. Waas nu di dieu mah.
ayam mangcim euy. Mana? Terus nyawe masalah reka dieu. Turun tarulun gawat. Buruan teng. Buruan teng. Uteng buru. Buruan Jang, bikin video manten. Buruan Jang. Siapa bunyi teh? Kan keko. Apa mandi jeung Kang Udin? Di ditumbi si Udin mah teu bisa turun. Teu bisa turun tina naon? Bidang kalimus. Astagfirullah, ayo wae budak teh. Nyata kalimus saha? Bukan ditanyakeun. Ale, ka dieu. Dina tang kali saha cenah? Nyata kalimus pang Ucim bi. Kan keko aing. Naonan atuh jam teh kadang tataekan takal batur. Kumaha mun mancing ngadak sarangan. Bae tong aduh kalau daya aing dari bangot ada ngaran pohon batur. Ngarakeun sia kalakuan teh. Ih, kumaha ulah bangur atuh Jan. Maknya sih sakit oge teu beunang ku omong. Mun hayang limus mah meuli we atuh di pasar pan sok loba. Udah ujangnya diajak kan si Oteng, si Ale. Nah, atuh make daek. Pan nyaho eta teh nu batur. Nah, ini ngalah ka pungkur. Sudah baliana aib mah pada dia jeung urang. Cuman kita teh ngabangkeun kana bubuhan batur. Aing kok si Kardi, nyawa si Kardi orang Cirumbu. Udah bangot taranut kana papatan kolot. Tewak ku polisi tulul diatur kana penjara. Daek teu diasup kana penjara. Aduh, bunga ulah bangor atuh. Sekali ge enggak poe macu we. Ceuri ku kerjaana. Tak kitu budak bangor mah. Nih, geus mandi ditu. Tuh dibere dahar muncul mandi mah. Mun enggeus daharna, itu ji ka aki uda nganteran gula ke wajib. Pas bari nonton kukurutnya mah. Mun teuing atuh, kontak sekolah. Ih, hati ya enak mama. Namanya, ji atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki cek mantaran gula cenah keur ngawajib. Oh, kan ada rasa ka dieu, tah dieu punya dari dia. Mungkin. Yang kena udah ngerap Ki saeutik. Lain tadi atuh padiuna emang sabaraha gojas teh mah menurutna. Duka na kan ngawajib cenah. Jadi tak aku lima kamari 2 cina. Emang sabaraha lodong sih eta kalaharna Ki? Kejam cobian kini. Duh nih. Tek dibonjorkeun mah gula jeung Nyi Ulis teh. Ah, tong teuing atuh udah lain jang jualan ieu.
Jajang bikin kak mak gerak balik bisa diteangan. Noni. Luat dan najang gerak gitu kayak bapak Mita. Kita orang minta. Ikut duit cek abah, kita nama karena tapi tidak mana kepala ngawajib. Terus ujang we kita disita lah, hati-hati we, hati-hati karena kantong di seragam. Kabar emang kertas nak. Matinya aku udah dalam pare, terus kabar awe lu di bed kita. Dia ceret-ceret ke mobil Krisna, masukkan karena kantongnya. Dari abah emang kemarin. Ya aku magel tadi kita samper buat aku tunggu. Cik, gerak tadi tuh kayak di agihan wajib orang aku emak. Ya mak. Tah, kita sidang teh belum mau jang. Mana euy? Kurang nunggu kombongan, dilihat dari tempo, istilah ahad. Jang, bang hari ini simitan di mana kerayakan. Karena nabi apa kelas juga. Jangan diikutin. Kalau ini diberek, Maaf, ini saya emang minta. bodoh, tetap berat, saya nggak bisa. Sebarunya orang kita yang duit cuma. Jadi yang itu secara rea, Mana? Ini we, berapa mau? terus doa anak. Assalamualaikum, ah. Waalaikumsalam. Tong pada hari ujang itu orang ku abahnya dekat kantor. Mumpun hari abah ka mana tuh geuning teh tadi. Buka ada jeung Pak Kubu cenah mater ngawajib ujang di warang we tadi. Kela tuh memang ke kepala membawa gitu bila di acing ngalajak. Ya, Bang. Ada ceng, kenapa nyala? Ceng. Jadi itu aya tangkal jambu jang. Eueuh, aya ada jeruk mah, jeruk jamblang cenah. Oh, gitu. Ini ceng, ya. Nuhun bi. Ceng. Riujan teh kan baraha kelas 3 kakak sedih cacing nah kelas kan si aceng mah di bangku tukang jam di tengah sana si aceng juga teh kas opat tiga karena si aceng juga opat tuh gerak saya kadang-kadang gat ah wadah gerak wih di berang manten si aceng kalau terus itu memang jangan mawa benernya ayo udah belum etama. Oh.
cai-cai bang sia, jedok sia. Biji untuk jadi pepes merma. Bawanya kan tadi biar merah. Kunaon ujang teh? Kunaon atuh? Duit leungit. Duit sabaraha nu leungit teh? Daloban, ngejarejet aku. Nah ujang mau duit loba-loba amat. Lain duit saeutik atuh, makana mah sok lalaora. Ayo geura urang tangan. Naon sih? Langit angkep, awak karasa rarengkeun. Suku berat dilengkahkeun, tiap lengkah karasa nyeri, tapi tetep we maksakeun ingit. Sieun poekeun di leuweung, beuteung geus lapar, rek manggi kebon samput tapi teu aya. Terus inget ka imah, lapar teh leuwih hese. Seubeuh nuruyan cibit, hatena beuki kagedean. Mereka mana jang? Kalau orang penting-penting sorangan. Ayo milu jeung mamang. Ya. Ayo milu jeung mamang. Penting-penting sorangan. Ayo naik. Mereka mana jang?
gas sugan. Enak rek mondok di mana? Semoga juga can. Yang geus nama ngilu kayak mamang lanya. Kurang saya di mamang. Waalaikumsalam. Tumben abadnya ketemu deui. Budak saha ieu teh? Manggih di jalan, khawatir bisa enak naon diajak ka dieu. Karunya amat, bisa pantannya aja si Janet. Nya, heuh. Urang mana ujang teh? Tungguannya. Ya, bisa salah. Kan bayinya ada goblok oge, nu penting mah karakter. Enggak sejang salina. Nah, kita boleh dieu nya. Bedaan Ciandet kan tongkat itu tanya bisi ruaseun. Iya, A. Udin rembay inget kakolotna. Meureun keur kokot tetengan we boa nareangan. Mana teuing we meureun ruaseunana. Beukit euleuh hatena. Manehna ngarasa teu betah jauh ti kolot. Sanajan ayeuna keur ngaringkuk di imah tukang warung nu bogana teu wauh. Sanajan karunyan oge da pasti moal nyaaheun cara kolotna. Udang jang tos beurang. Hai gue udang jang geus beurang. Udah teh kunaon riet? Ini panas pengen kieu. Ah ka dieu geura awak geura cabang. Geuring budak teh meni panas awakna. Baru gering. Ketemuan kusut mau atuh isikan bawang, kunci panas, kurang cecehan. Sakedap atuh. Ya, Ya, di mana dia? tapi ka mana, A? Ngadu ka palurah bisi puna naon. Assalamualaikum. Iya Pak, budak nu gering teh. Oh, gering naon yuk? Panas Pak, meni nyebret. Budak di mana yuk? Teuing Pak, ditanya teh cenah ngajawab kene wae. Panggil di mana ieu cenah? Budak manggih di jalan Pak. Nyaritakeun bagi budak di jalan sesoranganan Oh, nya tuh Pak. Ieu abdi ngapelanya rawat telanya singkat cager. Mungkin lah montos bener-bener cager tanyaan sing bener ya. Nya Pak, nu ridho pisan abi ge. Antak ngalapor ka Bapak teh. Bisi kuna naon ieu budak? Nya mungkin pada dipanggil mantri kliniknya nya. Nya siapa? Nuhun nya Pak. Abdi pamitnya Pak. Ya, Pak. Nya. Assalamualaikum. Salam.
Di biasa. Geus heula teka tembong emut. Geus tara dagangnya ayeuna mah. Masih kemari mah pada sabulan sabot molah. Palingan atuh. Ai sawah kumaha gitu. Kakarak reres tandur, kemana tuh bibi ke tembong-tembong, asa beda aya nama angin ge, asal ada teuing. Hampura we atuh nya emot. Daya tamu menang semama. Bibi mah karariku ayeuna teh. Keur ngajagaan budakku kering di imah. Neng, segera balik. Itu karunya udah panas deui. Nya tuh Ieu lah nya mot. Sahana geuring teh, udah manggih di jalan. Pantaran kumaha budak teh? Antara si Lamon, paling ge umur 8 tahunan. Ibanya budaknya leungit di lembur kuring. Cik rek diilikan cegannya. Ya, ayo atuh, kayak mamang. Assalamualaikum. Masya Allah, nyawai geuning ieu budak teh. Kunaon cenah ieu teh? Jang, kunaon ujang teh? Kunaon atuh ujang teh? Di lembur hareangan pagnaran bae mamang nyabak ka dieu. Ulah cager urang meuli. Kunaon make alim, pada kuing itu. Katanggerang. Naon katanggerang katanggerang teh? Teuing atuh, mamang ge teu ngarti, asa sawe meureun. Jeung atuh ari alim katanggerang mah. Dia nama kurang jualan, aya nama terjadi rek balik kurang biru barunya kolotna. Nya atuh, karunya kolotna. Nya baru semang kurang rek balik heula, kita tinggal terobos. Dia cangan duitan sabaraha deui. Ah, tong-tong, keun arek balik mah bisi ketinggalan. Kan atuh ke mamang ka dieu deui bari mapageun budak. Tong, jadi utang. Iya, Mam. Hitung-hitung nyuguhan we. Nuhun atuh mang. Nya sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenaon atuh ujang teh? Lihat, ayo atuh urang uwi, urang nubahan ku si emak. Mana mamana? Mama teu ngiring ngadauga di bumi. Bapa anu ka dieu jeung Mang Emot. Jangan sieun eta, Sieun naon? yang dikatanggerangkeun musim kardi. Ih, atuh ujang mah mau dikatanggarangkeun asalkan ulah bangor pokok si Kadi. Si Kadi mah dikatanggarangkeun teh da bangor. Oh, terus harus mulai geuning. Bu, hampurannya Pak Lurah itu biasa datang, jadi diwakilan ku ibu. Sing cagernya jam. Nuhun Bu. Kang lagi pamit atau nuhun ya Kang. Di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menang 2 minggu Udin teka luar ti imah, sages-jager kekar asup deui ka sakola. Tapi kaci dari peunana teh, kudu mudak pangajaran nu tinggalan. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. She wakes,
Nuju naon kan? Ieu kan nulis carita Cerita naon? ka Bandung Kuku da Lumping.